Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Izar. Wa ammas salah satu. Jeung anapun ari anu katilu secara global. Nerangkeun masalah kahiji kapungkur memeh jima, kadua proses nuju jima, ayeuna katiluna horeng nerangkeun masalah perkara-perkara sabada jima. Wa amma salah satu jeung anapun ari anu katilu allati anu ba'dahu anu tetep sanggeusna jima tuh. Mana eta nana? Khobar mubtadana mana? Oh nya. Wa amma salah satu jeung anapun ari anu katilu allati anu eta ba'daha sabadana jima. Fa awwaluha maka ari anu kahijina tina anu bagian anu katilu. Jadi dibagi-bagi deui. Amun dipeta konsepkeun mah gampil ngapalkeunana. Peta konsepkeun punya lira. Fa awwaluha maka ari nu kahijina eta amruz zawjati. Eta amruz zawjati si caroge nitah istrina miwarang istrina. Eta amruz zawjati miwarang istri bin Naomi kana bobo sare tos jima teh. Da urang mah tujuanna hoyong keturunan ulah sina ujujuk pak jiriling lumpat. Sina bobo pawaluha mangka ari anu kahijina tina anu tilu atuh hak teh balik deui kana asalasa. Eta amruz zawjati miwarang istri urang bin Naomi sina bobo sina sare kana sare ala yaminihi palebah katuhueun si suami na sina bobo ku urang ku caroge sabada jima mana ongko ala yaminihi ya ngangehah ieu eta ha oh berarti ka istri ala yaminiha palebah katuhueunana itu si istri. Tapi sih kapabaliut ya domirna geuning. Tapi dah kadang-kadang asli cetakna nama laras kena anu gundul. Alayamini kela pawaluha maka ari anu kahijina tina nu tilu eta amruz zawjati miwarang istri na bin Naomi sina bobo alayaminiha palebah katuhueunana itu si istri. Maksudna nama pamegeteh bobo aya palebah katuhueun si istri. Tapi niha mah istri anu kalabelah kenca maranya. Lah sapertos anu kapungkur di ieu geuning di palih dieuna. Jadi di mana-mana si pameget tos jima teh ugah boleh pakna kabelah katuhu gitu maksudna nama.
Bilih lepat domir eta tapi da urang mah anu ngaos da anu asli nama anu ngarang ieu kitab. Duka eta nu eta lepat cetak panginten. Tos bae liyakuna singkatos bae dina eta nya. Liyakuna karena supaya kabuktian. Liyakuna supaya atau karena supaya. Li ta'lil lamna. Liyakuna karena supaya kabuktian saha alwaladu budaknana teh eta dakaron lalaki. Eta dakaron lalaki. Tapi ulah salah insya Allahu. Insya Allahu insya'a lamun ngersakeun saha Allahu Gusti Allah ngan jadi adat kebiasaan gitu. Biasana hasil penelitian. Sebab komo upami di tarik atau dianalisis ku ilmu logika ku matematika aya variabel X, variabel Y. Lamun dietang teh jadi manfaat ulangan teori wungkul. Tapi diamalkan coba istri apakah nu jadi X atau pemegat nu jadi Y taroskeun ka Ibu Sari. Orang taroskeun ku padadan ari istri X atau Y gitu. Pasti di kantor ngomentar. Terangkeun ku Bu Sari, pinter naker gitu. Laki-laki adalah duka naon jawab naroskeun lah padadan anjing. Da aya bukuna khusus atawa langsung naroskeun ka dokter Boyke. Apaleun pasti. Dokter Boyke nguruskeun masalah nu kararieu, masalah edukasi seks tapi manehna sorangan gaduhan istri teh dukanya. Ragu aslinya da kudu naroskeun manu nikah kanu geus pernah nikah atau anu nikah. Ngan pedah nya tina penelitian. Insya Allah ta, insya lamun ngersakeun sa Allah Gusti Allah. Terus wa innamat jeung upami atau jeung lamun teu mah sare itu si jaujah. Wa innamat jeung lamun teu mah sare itu si jaujah teh alal aisari kabelah kencaeun si rajul. Alal aisari kabelah kencaeun si rajul. Yakunu bakal bukti sa alwaladu budaknana teh sukanana teh lamun lahir. Sa alwaladu budaknana teh eta unsa awewe. Tapi udah boro-boro nginget-nginget kana eta. Tapi anu lares-lares diamalkeun mah dihayati hasil analisisnya dipake. Pokoknya mah kehidupan ini tidak lepas dari variabel X dan Y. Titik koordinat adalah 0. Sebelah kiri berarti negatif, sebelah kanan positif. Sok ayeuna atuh kieu. Nu jagoan matematika anu di luhur X atau Y anu di luhur? Y. Yang di atas positif. Negatif X berarti nu dihandap. Oh, jadi lamun anu kaluhur vertikal gitu. Vertikal disebut garis Y, horizontal disebut garis X. Gitu. Ya, leres. Sok dianalisis. Pernah padanan sim kuring gitu ningali hiji buku tentang masalah ieu. Pameget X atau aya hilap deui.
Di mana-mana si istri bobokna belah kencaeun si rajul, insya Allah bakal bukti budakna teh al-unsa. Awewe. Hasba bari ngitung-ngitung hasbama bari ngitung-ngitung perkara. Hasbama bari ngitung-ngitung perkara dalam kurung hukum. Lah cek adat gitu. Hasbama bari ngitung-ngitung perkara atau hukum. Iqtadothu anu ngudukeun kana itu ma. Iqtadothu anu ngudukeun kana itu ma. Naon at-tajribatu percobaan. Naon at-tajribatu percobaan. Nyobian begitu. Eksperimen, percobaan teh kan? At-tajribah itu eksperimen. Terus asaniatu jeung ari anu kaduana. Asaniatu jeung ari anu kaduana tina anu tilu global teh. Tilu gemblengan teh. Anu masalah sabak dan jima teh ieu anu kaduana teh asaniatu anu kaduana eta ayakula. Eta ayakula yen ngucap itu si suami ayakula yen ngucap itu si suami si rajul azikro kana zikir kana eling kana babacaan zikir alwarida anu kawarid teh anu geus biasa anu geus sok biasa dibacakeun ku manehanana kitu anu geus tenar anu geus biasa anu apal. Inda dalika dina nalika itu jima. Inda dalika dina itu jima. Fi nafsihi dina hatena itu si rajul moal kosi dibacakeun diucapkeun tarik. Fi nafsihi we dina hatena itu si suami. Wa huwa ari dzikirna nu kumaha? Wa huwa ari itu dzikirna teh Wahwa ari itu dzikirna teh eta alhamdulillahilladzi bacaan alhamdulillahilladzi barisan alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa syihron wa kana rabbuka qadira. Poho sok sing kuring ge naon eta teh mangkaning doa zikir eling ka Gusti Allah. Wihandi barisan alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa syihron wa kana rabbuka qadiran. Alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Alladzi khalaqa parantos ngajadikeun ngajadikeun nyiptakeun khalaqa anu parantos nyiptakeun itu alladzi atau itu Allah minal ma'i tina cai basaron kamanusa cai mani maksudna mah saripati basaron kamanusa faja'alahu tuluy ngajantenkeun itu Allah hu kamanusa faja'alahu tuluy ngajadikeun itu alladzi itu Allah teh itu dat hu kamanusa nasaban kana turunan nasaban kana keturunan wasihron jeung kana naon etanya jojodoan
Wasihron jeung kana jojodoan, wasihron jeung kana jojodoan, wakana jeung bukti, wakana jeung bukti, saha rabbuka ari pangeran anjeun, wakana jeung bukti, saha rabbuka ari pangeran anjeun, eta qadiron anu kawasa, eta qadiron anu kawasa, seueur kene asik ka dieu. Jaba cenah genan tos jima teh manata asali satu al wudu'u idza aroda aya nama atawa bade dituluykeun jam sabaraha tunuhnya tunuh lah enjing deui keur mawatekna tunuh sote aya hujan jaba. Jadi engke mah katiluna wudu cenah genan. Di mana-mana bade teras bobo eta sirojul teh. Sunat. Terus deui ngumbah pepeng wa ghuslu zakari dikumbah. Oh upami bade bobo mah dan teu najis ieu. Kurang dipumah ketang da jaba wudu. Wudu jeung deui dikumbah di mana-mana bilih bade balik deui. Upamana istri tadi orgasmena pameget mamung sakali, istri mah sok nepi ka 2 atawa 3 kali balas betaheun. Urang deui yu kitu. Kumaha heula ame seger deui pepengna istrina omeh direkam. Tah bilih bade uyan deui kitu dikumaha heula ame seger. Terus menurut imam kepercaya, menurut keterangan cenah. Oh atuh da sakedap deui tah tamatkeun kemah ka dieu mah wadukiro benten deui masalah. Siap. Asali satu pameng. Ari anu katiluna eta al wudu sabada jima teh asali satu ari anu katiluna eta al wudu. Mesing can adus ge wudu. Ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si suami. Ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si suami. Aya nama kana yen rek bobo itu si suami. Ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si suami si rojul aya nama kana yen rek bobo. Wahwa ari itu wudu teh eta sunnatun sunat rasul ge sok kitu. Eta sunnatun sunat wahwa ari itu wudu eta sunnatun sunat. Wa ghuslu zakarihi jeung ngumbah zakarna itu si rajul. Wa ghuslu zakarihi jeung ngumbah zakarna itu si rajul. Wa ghuslu zakarihi jeung ngumbah parjina hasapahna itu si rajul. Ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si suami. Ida aroda di mana-mana palai deui itu si suami atau ngamaksud itu si suami. Ayyauda kana yen ngabalikan deui itu si rajul. Ayyauda kana yen ngabalikan deui itu si rajul. Ilaiha ka istrina. Ilaiha ka istrina. Istrina ge kudu omeh gitu. Seger. Di dia ada kadang-kadang engke aya anu bekian istri teh. Ripuh lalaki, aya lalaki anu bekian awewena mungenan gitu. Beda-beda. Kumaha ciri-cirina? Meme tamat yang palai apa? Di mana-mana istri anu bekian teh kapungkur terus dicaritakeun ngan ame hitung-hitung ngapalkeun ka hiji dina bitisna teh aya
saalit berbulu. Kadua dina bibirna teh ada sedikit berkumis. Terus katiluna udah aya di dina sana. Kala di pamit teu aya ge sim kuring menak dina analisis anu sanes gitu. Tos heula mudah-mudahan aya manfaatna siga heureuy siga jorang tapi dah supados supados paham janten ilmu ngan kade ulah diamalkeun sagawayah bisi jadi kalah kadituna unsur negatif. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.